sadaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kakula wargina, para sahabatna sareng kaumatna dugi ka akhir zaman. Ibu Kaila Madin, anu dipika hormat, salaku pengatur, kami ngajak anjeun masihan biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu anu dipika hormat, puji sinarang syukur kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu maha welas asina, simkuring sapara kanca kempel di dieu pikeun ngarayakeun kitanan putra simkuring Fadan Tismoro. Hatur nuhun kana kasumpingan sareng kaberkahan Bapak Ibu. Mudah-mudahan Fadan tiasa janten murang kalih anu soleh, solehan sareng manfaat kanggo sasama. Hapunten bilih aya kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kana wilujeng sumping Ibu Kaila Madin. Para hadirin acara saterusna